Soalnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Cager, awak cager, laju naon anu gering, cie curhat, ieu lain sombongnya, ja dirajab ka pangawinan kaserut deukeut, bisi urang rajab pasir kembang keur paruyeng anak rek asup sakola teu boga duit kaditu bae ka imah kula ka isuk engke urang ceurik babarengan di ditu. Biar ngajinya enggak tegang, saya kasih pantun boleh? Nanti bilang cakep ya. Jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya beli pepaya. Ibu-ibu yang masih kompak jawab salam, mudah-mudahan dapat mantu orang kaya. Bisa matre baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus sholihat. Wassalatu wassalamu ala afdolil makhluqati wa afdolil mawjudat. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul khairati wal hasanat. Amma ba'du. Pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci anu kukula ditaati, dihargai, tur dihormati. Mudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaanana ku Gusti Nu Maha Suci. Amin Bu. Amin. Telat lah. Ampun para lun anu kasuhun, ti para guru, para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu diteda ti sadayana jajaran para alimul ulama anu jembar ku babagan ilmu agama. Mipit widi ti sadayana para kiai anu sugih ku pangarti. Kukituna salam hormat anu sagung-agungna anu saluas-luasna. Teristimewa kasadayana para kasepuhan tokoh dan pemuka agama. Hapunten tetiasa disebat nami satu persatuna. Insyaallah tengirangan kana rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana. Doakeun ku kabehan. Mudah-mudahan para kiai, para ustad sing diparanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani sareng rohanina, dijembarkeun milik rizkina, disoleh-solehahkeun katurunanana, ditambah-tambah kasabaranana, ngadidik urang nungtun urang ngoboran urang kana jalan agama, supaya urang kabehan salamet di dunia, salamet di akhiratna.
sakumaha cita-cita terbesar urang sok dibaca dina doa Robbana atina fid dunya wa fil akhirati. Di dunia anungan sakudung ge urang bahagia atuh komo di akhirat urang hayang. Tiluan doa eta kunaon ibu ngipas bae harudang panas. Ada yang lebih panas Bu, melihat mantan di bawah teman Bu. Di dunia nungan sakudung ge urang hayang salamet atuh komo di akhirat urang kabehan hayang salah. Di dunia hayang bunga di akhirat ge hayang. Di dunia hayang senang di akhirat ge hayang. Geus berarti urang makabehan nu hadir di dieu hayang namah di sini senang di sana. Di mana-mana hatiku la kita tanggal 14 arah rasuknya. Doakeun kiai sing paranjang umur ya Robbal Sahibul Bait sakeluargi anu dikasepuhan ku Kiai Haji Onik sakeluargi anu kusim kuring dipihormat aparat pejabat pemerintah setempat wabil khusus palurah jeung pacamat sing ditambih-tambih darajat. Ibu bapak hadirin hadirat santriyin santriat anu hadir dina ieu tempat, mudah-mudahan hadirna urang sing dikocoran rahmat ngajadi wasilah engke jaga urang kabehan menang syafaat ya Robbal. Geus ieu malah geus penting urang langsung bae ngobrol cacahan lalaunan hampura ka Haji Abdi mah ngomongna kieu anca lalaunan ngaji kolot henteu rame bisi pungis pegel ngantuk hayang balik atuh sabodolah da berkat geus meunang. Nu penting mah ka Haji Onik ulah hees nya. Perkenalan heula kunaon kula sok disebut Ciserut lain tukang ragaji justru. Sepeda ngaran kampung kula Kampung Serut. Oh. Jadi orang jarang panggil nama eta bae nu cara mana Ciserut disebut ke Ciserut. Ari ngaran mah Samani sedang sakitu mah nya. Sedang. Asem mulia. Ah nungguan di alam harares ya. Sedanglah menjadi lurah-lurah Samani, jadi guru-guru Samani, komo jadi kiai masadap jasa kiai Samani. Ngan kereta berengsek aya pamalingan kotok Samani di kolongan kajuta. Ngacak-ngacak ngaran bae geus cukup meureun sakitu mah perkenalan ge nya. Anu saterusna urang ngobrol cacahan. Urang kudu nuhun ka Kang Haji Onik sakeluarga anu ngayakeun perayaan menyambut tahun baru Islam. Di antara hikmahna adalah syiar agama. Naon sababna teu saeutik nu teu nyahoeun bahwa tahun baru urang mah lain Januari tapi Muharram, bener teu Bu? Jeung teu saeutik di antara urang anu ngaku nama umat Islam tapi kana ngaran bulan-bulan Islam ge aya nu teu apal, bener teu Bang? Mun tama Januari, ararapal Januari, terus Februari, Maret, April, Mei, wajah-wajah cicilan kabeh. Tapi loba nu teu bisaeun ari bulan-bulan Islam mah Muharram, tas Muharram, Safar, tas Safar, Awal, muludah Rabiul Awal, tas Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tas Rabiul Akhir, Jumadil Awal, tas Jumadil Awal, Jumadil Akhir, tas Jumadil Akhir, Rajab, tas Rajab, ulah rawah atuh. Saya teh ngomong rawah. Saban.
Jadina doana ge Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana, lain Allahumma barik lana fi Rajaba wa Rawaha. Entah Sya'ban Ramadan, tas Ramadan Sawal. saya tak mau lebaran dia. Jangan lebaran baik ampun ya. Tas Ramadan Syawal, tas Syawal Dzulqa'dah, tas Dzulqa'dah Dzulhijjah. Oke, turutan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ayo bareng Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, IPR lah KKBH. Mudah-mudahan tiap tahun orang semangat menyambut tahun baru Islam. Amin. Hikmah nu kadua, ari kaistimewaan bulan Muharram mah osok dibejakeun ku para kiai di majlis taklim. Ieu mah ala kadar ngomongkeun hikmahna bae lah. Mohon maaf Ibu, ari ngaji di panggung kieu mah samping merosot bae deui ya. Ai candahan. Hari ngaji di panggung kieu mah siga ngalalauk digogo. Caina banjir digogo pake leungeun, nu meunang mah meunang, nu henteu mah teu cabol ngaranna. Ari eta mah ngaji di majlis taklim anu tiap minggu kitabna dibuka, bab demi bab dikaji, ustadna jelas. Tah eta mah siga ngalalauk ditawu sampai ngoletrak saat caina tutut beunteur jeung hurangna ge beunang. Alhamdulillah. Lah hari ngaji kieu malah bar hobe asal bubar poho kabeh. Bener tuh Bu. Lah pengajian ke mana dia menang? Cia geus menang berkat Bali. Aya bae. Sarua bae teh kula ge hayang balik ieu. Barang bulan Muharram ieu penceramah alabatan tuyul kaji. Aprak-aprakan bae kalau muru batur balik setor jadi susuan mah henteu. Tuyul. Sangkilang keluar ya. Sangkilang di majlis taklim ge ngaji Ibu mat tilok mireung. Ustad mah ngocoblak maca kitab, di luar mah ngobrol bari metis jambu. Omongan Ustad tilok didenge. Cek Ustad, Ibu jangan ngomongin orang, biarpun benar tetap aja dosa, gibah namanya. Apalagi kalau salah tambah gede dosanya, fitnah namanya. Kulantaran ngaji tilok mireung balik ngaji atuh poho ngobrolkeun batur di bae. Kulantaran usim nu hajat ieu manu jadi korban gosipan anu hajat. Siang geus ondangan, geus aing tadi ondangan dahar eueuhna naon. Aing ge dahar jeung helm. Ndok teh ka haji ge dua helm cenah. Ieu nu sok loba omong, ieu nu marake tiung ieu. Fakta membuktikan. Naon sababna ari ibu-ibu mah disebut nage kaum Hawa, ari kami mah lalaki kaum Adam. Ibu-ibu mah kaum Hawa, kami mah lalaki kaum Adam. Tingali bibir kula Adam mingkem, kami mah tilok loba omong. Ari ibu mah Hawa cablak. Hayang bae ngomong, hayang bae komen, eta lamun ondangan naon bae diomong, naon bae dikomen, dahar teu ngeunah dikomen, dahar ngeunah tenda dikomen, tendana gorengnya, dahar ngeunah tenda bagus, panganten dikomen, pangantena kurang muncarnya, dahar ngeunah tenda bagus, panganten muncar, tetep bae dikomen, panganten lalakina kolotnya. Ampunlah yang komen baik. Terus
Di antara hikmahna perayaan tahun baru Islam, urang kudu inget karena sejarah nu paling besar nyaeta hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad di kota Mekah ka Madinah. Tah, urang ge ayeuna kudu hijrah. Naon hijrah? Pindah ka mana ari urang? Pindah tina salah kana bener, pindah tina kurang pati bener kana anu lebih bener, pindah anu tadina can daek salat pindah daek sol, anu tadina tara daek ngaji kudu daek ngaji. Bukan hanya sekedar ekonomi yang harus ada perpindahan, bukan hanya sekedar urusan duniawi saja yang harus ada perubahan, tapi urusan ibadah, urusan akhirat, urang kabehan kudu aya perpindahan, kudu aya perubahan. Insya nu can daek ngaji mudah-mudahan kudu daek ngaji, kudu daek ngaji. Ieu ngaji ibu luar biasa pahalana, turutan kula boga nadom, kula bosen tante ya. Jalma lempang ngaji dina jangjang malaikat. Calon ngaplas. Jalma balik haji diiring ku malaikat. Aya bareng Bu. Saya diajak penermanya, muntama diajak kieu asana bisa kabeh ieu gara-gara sebotol minum. Ulangilah, jalma lempang ngaji dina jangjang. Itu maka lagu atuh. Jalma balik haji diiring ku malaikat. Ya sanajan teu dilagukeun ge geus kaharti ieu, Pak. Jalma lempang ngaji hakikatna dina jangjang mala dohiriahnya jalan kaki, entah itu Rajaban Mulu dan Muharaman terlebih mingguan bulanan lempang suku dohiriah nama. Tapi saking mulia-muliana jalma nurek berangkat ngaji, horeng mah malaikat Jibril meberkeun jangjangna hayang katincakku jalma nurek berangkat ngaji. Amin atuh. Amin. Aku telat bae ya. Rek nanya hebat tante Bu, istimewa apa henteu? Mewah. Pertanyaan katilu kabita apa henteu? Kabita. Golopok. Sohor cenah ka haji kabita. Kubu diajak ngaji mah di mana harares. Lalaki awewe. Kula ngajak ngaji ka lalaki cek kula ka ayo ngaji. Kumaha jawabna? Jojong bae ustad lah, neraka jeung aing surga jeung dia. Sohor tamanya di dunia keneh geus ngajakan bababi sia tamah. Kolot ku kolotna padahal hulu ngapluk putih kabeh ku huis, huntu tinggal opat nu dua geus uget deui. Diajak ngaji ku kula, wah hayu ngaji wah. Kumaha jawabna? Gandeng dia ustad budak kamari sore wawanianan magahan aing dia keur waktu disunatan aing nu mangkuna. Rek naon mau sunatan sagala. Iyalah teu jalema teu nyahoeun bahwa lumpang ngaji dina jangjang malaikat. Alhamdulillah. Ulangi, jalma lumpang ngaji dina jangjang, jalma balik haji diiringku. Mudah-mudahan geus dibejakeun kitu mah urang kudu hijrah, kudu pindah tina can daek ngaji supaya daek ngaji. Anu geus daek ngaji ge supaya pindah iser-iser ngajina nu bener ngajina, minimal memeh ngaji kudu bebeja heula ka salaki. Osok bebeja ka salaki lamun rek ngaji. Aya bebeja bari lumpang teh, "Boden kamera ngaji." Aya bebeja ka salaki sadis kanya.
kakak kula mereka gitu si munang nus nungguan di pos ronda hampura itu cai dina pancing ke munang gola katermoskeunnya terus itu baju munang ngisian pulang ke pang sampaikan sekaliannya terus di keramik candipel pangpelkeun sekaliannya terus isi budak pelik sekolah yang dahar liwetin 2 gelas manya tadi kula minta duitna goceng jeung parelek assalamualaikum eta salakina culangok percis doang beja wak ahujana menaing masalah kina kadieu rek nang kakak ieu kumis aing pilahkeun ka dieu aya nu hade ngajina kudu iser-iser memeh ngaji kudu bebeja kasalak nya kitu di lalaki anu candaek salat berjamaah mudah-mudahan pindah hijrah kudu daek salat berjamaah ibu cicing heula kula rek ngomong jeung lalaki euy pokoknya hese lalaki mah salat berjamaah eta ibarat urang ngajual cau saturuy bah geus lah ngaji geus dieu kana cau-cau diomongkeun eta cau lamun dijual saturuy bodogolna kajual butitina ge kajual atuh komo nu gedena sihangna kajual tapi jajal lamun salat sosoranganan doang ngajual cau disikatan dihoyaan disisiran mohon maaf badogol mamual kabawa butiti keur aya nu ngadaharna bae rada syukur paling nu laku ge nu gede doang nu sihang doang paham tah henteu ka lah pahamna doang urang rumah saja lemah butiti mun ngarasa urang jelema butiti kudu daek milu jeung sehang kudu daek salat berjamaah insya rek nanya di ka ibu ieu di Pasir Kembang di Rajab lamun salat subuh berjamaah sok aya 100-an Aya jeung tihang 4 wajah-wajah meragukan ya. Ayam murun 50 mah cenaka 20 mah ayam murun bae salaki ibuna ka mana molor wajar teh subuh mah setan lalintuh atuh tedek lintuh kumaha as-salatu khairum minan naum budang juburna doang pelentung datang setan didiukan di juburna elop tinggal mata kicut iman mah boga cek iman geura cokot sajadah salat ka ditu setan kenceng ngagodana cek setan geus sisimut bae tiris cek iman sajadah cek setan sisimut alhamdulillah kurang Rajab mah imanna kuat dicokot sajadah dipake sisimut tolong berjamaah insya bukan hanya sekedar urusan duniawi yang harus ada peningkatan perpindahan urusan akhirat kurang kudu aya perubahan amin ya robbal jeung mudah-mudahan tahun baru ieu kurang ditingkatkeun darajat ku Gusti Allah dijembarkeun rezeki ya robbal. Kalau berbicara tentang rezeki ibu bapak, otak jangan hanya terfokus kepada uang. Lamun ngomongkeun rezeki ulangan saukur pikiranana duit doang bah. Karena rezeki eta lain duit doang. Oke, ayeuna urang ngaji, siap ngaji siap. Siap ngaji siap. Darajatu rizki arbaatun tingkatan rezeki eta kabagi 4. Nah 4 bae jatilok diapalkeunnya. Aya nu adna, aya nu a'la, aya nu abdol, aya nu tamam. Mana rezeki nu adna anu handap al malu adna darajati rizki. Boga duit banyak harta ternyata eta loba duit banyak harta tingkatan rezeki nu paling handap atuh komo teu boga duit katanya
katanya kunaon kula ngomong kadinya supaya urang ulah kabita teuing kanu loba duitna. Karena lamun urusan senang, kalau berbicara senang nu boga duit ge can puguh senang. Bener teu Bu? Kula boga tatangga duitna loba ngan meuli bejakeun ngaranna bisi aya barayana di dieu. Duitna loba ratusan juta, cek urang mah kudu senang kasih eta, ternyata henteu senang. Hayang ngadahar sate kambing ulah darah tinggi. Hayang ngadahar ieu ulah asam urat. Hayang ngadahar ieu ulah kencing manis. Duitna mah loba, naon daharna undur-undur bae. Aya di Pasir Kembang. Berarti hirup mangan saukur pasawang-sawang, hirup mangan saukur pasangka-sangka, leres tebu. Urang hayang doang batur, horeng mah batur dia hayang doang urang. Yang kita anggap senang belum tentu senang. Aya panu ngomong kieu, Ustad kayaknya enak kalau punya rumah gede 2 lantai, cek nu boga imah gede, ngeunaheun di mana pugu ngepelna capek. Ibunya geus anu boga imah leutik syukuran bae teuing imah leutik nya bunya. Imah leutik mah hiji ngepelna teu capek, terus nu kadua imah leutik mah lamun pasea jeung salaki babari hade. Atuh teu deuk hade kumaha aja padesek-desek ieu. Rek asup ka WC gok panggih, rek asup ka kamar panggih deui, rek asup ka dapur panggih deui. Kan lamun sering panggih reuneuh deui. Gara-gara boga imah leutik. Paham tante yo? Syukuri apa yang bisa ya. Hidup adalah Bapak Nira bisa ya. Tapi bisa nyanyina doang. Ya kabuktian jeung kenyataan nama sok ngabanding-bandingkeun hirup sorangan jeung hirup bat. Sok ngabanding-bandingkeun rumah tangga sorangan jeung rumah tangga bat. Dinu kararieu ge sok ngabandingkeun pamajikan sorangan jeung pamajikan bat. Atuh pamajikan sorangan hayang glowing mah tuh dimodalan. Dia mah kain ka. Ka pamajikan bat rumah nu geulis sabita, atuh geulis mah tergantung 3 faktornya bunya. Pertama, faktor dari sanahnya. Memang geus geulis ti baheula na sia eta mah. Yang kedua, faktor dari dananya. Sanajan hidung di hari disekin keran mah atuh gelisnya. Ari beungeut Korea, ari punduk negro. Aya di dieu ge ka. Anu katilu, faktor dari letak kameranya. Ari make efek manu goreng-goreng ge lamun live TikTok esok galulisnya. Makana ceng heuy pamuda heuy. Eta lamun neangan jodoh dia ulahna Facebook ulahna TikTok katipu. Di Facebook mah nini umur 50 tahun ge geulis ieu. Nyieun Facebook nini kiwari ngaran Facebook na ge inces yang selalu tersakiti. Lepas itu barang di inbox ku pamuda aya laguna teh penghadronya, dari mana datangnya cinta, dari Facebook turun ke WA, dari mana datang kecewa pas ketemu mukanya tua. 3 faktor. Makanya modalan ka ari hayang geulis mah pamajikan modalan. Ulah ngabanding-bandingkeun rumah tangga sorangan jeung rumah tangga batur. Nya kitu di teteh ge ulah ngabanding-bandingkeun salaki sorangan jeung salaki batur. Kadenge munah. Cuma cenah dieu. Ieu wajah-wajah korban teu ngahenen gitu. Eta ka salaki curug panuding-nuding. Deuleut ka batur mah deuleut to. Usaha 2 tahun geus saji 5 kabeli mobil kakak mati baheula usaha kitu beuh purahan retangeup meureun. Ulah sok ngabanding-bandingkeun rumah tangga sorangan jeung rumah tangga batur.
hirup mangan saukur pasangka-sangka doang aya nu ngomong kieu ngeunaheunnya jadi tukang caramah mah nya kalau mik menang berkat pirak wae kudu ngalegmik ya mah ieu tukang caramah haji aya bae nu hewa nu sirik ngomongna kieu eta mah budak diseru caramah kurang puting manating duitna edan Biar. teh kudung datang di bulan mulut kurang puting edan rek naon aing nu caramah tatangga nu edan disangka nangeunah meureun ieu caramah pugu jam 3 puting di lembur batur kene awak kudu cager bae janu ngondang mah teu nyahoeun geuring bener apa bener berarti hirup mangan saukur pasangka-sangka hasil ngaji penting ieu syukuri apa yang ada ulah neuleuh kaluhur dina urusan dunia moal aya tungtungan kadenge munah euy ulah sok sirikan kamilik bat aya tatangga tiap minggu mau mobilan catet teh eta tatangga tiap minggu mau mobilan belum tentu rek jalan-jalan sahanu nyaho rek berobat jalan tah ari geus dijiekeun masugan cager ka hadinya nu kahiji tingkatan rezeki nu paling handap loba duit tapi ngadoa ka Allah barokah ngaji mudah-mudahan urang loba duit jeung bakal ibadah pan duit eta hurufna aya 4 D U I T ulang ibu sulapeun meureun D na eta doa U na usaha doa usaha ngadoa usaha ngadoa usaha ngadoa bae teh usaha saha teteh usaha bae teh ngadoa bisi dikategorikeun jelema sombong kudu usoli jeung usaha ngadoa usaha jeung urang kudu yakin karena kekuatan doa insya yang kita minum hari ini mungkin hasil ijabah doa urang 10 tahun yang lalu paham gak bu yang kita makan hari ini mungkin hasil doa urang 5 tahun yang lalu makana ulah bosan-bosan ngadoa ka Gusti Allah subhanahu jeung urang kudu yakin bisa sagede kieu ge gara-gara aya doa percaya tante bu percaya tante ieu biar logis ngomongna biar ilmiah tingali tah tangkal kayu tangkal naon eta geus naon we pake ngaji lah tingali tangkalna kokoh batangnya kokoh daunnya rindang rantingnya banyak nanti berbunga nanti berbuah tapi ternyata yang mengirim air yang mengirim nutrisi makanan lewat batang itu adalah akar walaupun posisi akarnya sudah tertimbun tanah artinya apa urang bisa sagede kieu gara-gara aya doa indung bat ieu Kang Haji Onik berikut keluarga bisa gara-gara aya doa indung bab indung urang baheula sok ngarekes ngadoa ka Allah Gusti cukup kula bae nu balangsak anak incu kula mah ulah mere balangsak kitu bener teh mah indung urang sok ngadoa ka Allah Gusti cukup kula bae nu capek anak incu kula mah ulah mere capek berarti ketika anaknya punya jabatan banyak harta ulah ngarasa menang sorangan teh horeng mah aya doa indung bapa baheula jadi wajar tante urang lamun kudu ngadiahan indung bapa wajar tante urang lamun kudu ngajaran indung bapa wajar tante pertanyaanana sok jarah kilo satahun sabaraha kali oh jarang aja bari dongko bae bajuna anyar kenehnya aya bejarah rek kawinan sin kawalat beureum eta ge meunang ngarowangan mamangna bae cek mamangna ceng alek alek ieu da lamun dia rek nikah ka ditu jarah heula ka dia atuh mana ge geus 15 tahun yang lalu karak jarah pulang lang kulingling di TPU jelema polongo baheulana tengah saan masan teh
cek andina teh Kak ari kuburan mah urang di mana kitu cek kakana nyaho coba heula mah di dieu yo pan ieu mah pindah teh bebeja nya pan tolong eta coba kaditu nanyakeun ka mamang mamang nyaho teh kuburan mah kula di mana cek mamangna pangrasa baheula ku aing dicicirian pake tangkal berenuk goreng mah eta Kak tangkal berenukna aya nu mindahkeun kana pager pan laju nama pager di jarahan euy mun hayang dijarahan ku anak engke jaga kurang ayeuna kudu jarah ka indung bapa insya barokah nu sabenerna mah aya dina indung bapa ulah sok gagal fokus ari jarah ka Jawa ka Bali ka Lombok ka Madura ongkos 1,5 juta ge ngabela anabu ngomongna neangan kabarokahan dengetkeun barokah pelebah mana ari kuburan kolot tilok di jarahan mah pan malotot ieu biasa geus malotot bu minimal setahun sekali ngayakeun acara siga kieu haolan ngahadiahan indung bapa insya Imari jarah ka Jawa mah ongkos 1 juta jajan 3 juta kan geus beak 4 juta eta tapi giliran ngahaol kolot nyieun besek nage ngan 15 ngariung nage entas asar pan eta otak ditundun di mana coba eta padahal urang cicing di taneuh warisan kolot ngadahar buah kalapa ge meunang melak kolot bener teu Kak ngadahar buah nangka ge meunang melak kolot tapi kira-kira kabina-bina amat haul kolot lalawora contoh Kang Haji Onik sekeluarga kompak alhamdulillah lumayan lamun anak 8 11 kompak giliran kieu ye cek hijina geus sound system tanggung jawab aing cek hijina geus panggung tanggung jawab aing cek hijina geus kori bongsang tanggung jawab aing geus kisrut tanggung jawab aing geus kueh mah tanggung jawab aing cek hijina geus ngadaharan mah tanggung jawab aing atuh aja kudaharannya nu penting mah kompak insya Allah paham teu Bu paham apa teu dek ngadoa kuna usaha ina ieu kan ngomongkeun duit sabenerna mah ieu ina iman naon cenah iman euy dina usaha kudu boga iman sebagai rem ulah sampai nu makruh dipajuh nu haram dihakan nu najis dipais Bu ieu nu asup kana beuteung kudu rada dipilah jeung dipilih ulah abres teuing insya di masalaki mawa bonteng 3 ditanya menang di mana ka eta bonteng tadi ngalewat di kebon si Ahmad cek pamajikanana sakalian Kak esuk mau mawa boboko jing pan tolong eta mun biasana salaki sabulan sok mere 5 juta amin ambe heula anan malotot biasana salaki sabulan mere 5 juta ieu mah mere 7 juta tanya menang di mana ieu Kak sana jeung urang balangsak susah ge Kak ulah Kak kami mah ulah di paraban menang maling Kak ulah di paraban menang haram Kak aya pamajikan nu kitu Kak tuh potongannya dibere duit ku salaki 50.000 dina kantongna ngelel tangolol 1 juta cek pamajikan cek salaki tah ieu neng duit 50.000 ieu mah halal menang ku 5 cul tadi cek pamajikan ari eta duit naon Kak ngololna kantong ulah ieu mah duit haram naon kitu tas tarohan bola tadi menang kumaha cek pamajikanana geus sadiekeun duit setan duit naon talah kan ieu penyakit namanya bener teu Kak aya karyawan cek pamajikanana Kak gawe di pabrik 15 tahun teu boga naon atuh maling-maling naon tah Bu harus bisa memilah dan memilih terhadap apa yang kita makan insya karena apa yang kita makan nantinya akan mempengaruhi karakter jiwa kita karakter sifat kita man akalal haroma mata kolbuhu ae kosa kolbuhu jalma nu ngadahar barang haram bakal pae hatena
tegesna bakal teuas hatena. Di mana teuas hate sarua doang tanuh satahun di teu kahujanan boro-boro dipelakan dipaculan ge ngadon potong gagang paculna. Paham tah teu ka? Nya kitu di hate, lamun hate geus paeh, lamun hate geus teuas hese dipagahan ku batur. Bener apa bener? Ieu nu ngomong ge sarua padahal nama padahal pangrasa eta kula maraban dong bebek banyak eta kula maraban anak pamajikan ja pangrasa menang halal menang ngariung tapi eta tetep bae hese dipagahanana. Bener teu Bu? Urang mah baheula kakolot ja sieun komo kolot lalaki karak malotot doang ngaji ceng berangkat ngaji jasin kakolot. Bener teu mah? Lulus hatena. Ayeuna kumaha kolot lalaki kurang kumaha galakna nulak cangkeng wuduh curug nyarekanan ngaji cek anak napa pelatat polotot biasa aja keles atuh komo lamun ku ibu nanggus moal mempan cek indungna ceng ngaji kumaha cek anakna jawabna 5.000 ieu gara-gara teuas hatena. Bener apa bener? Ieu kula menang curhat ya, kula magahan pamajikan jangan dikira ustad ngajarin istrinya gampang hese pak cek abdi neng geura salat isya engke sika iklan be pan polong eta sakitu eta pamajikan ustad atuh komo bikang RT mah nya biasa ka sika melotot terus ngaji Quran Fatihah cekulane ngaji Fatihah pan kewajiban salaki kak kudu ngontrol salat pamajikan kudu ngontrol bacaan Fatihah pamajikan ulah sangeunah-ngeunahna cekula turutane ihdinas siratal mustaqim cek pamajikan ihdinas siratal mustaqim nya cempreng nya tangeunahun mustaqim ceklokkeun mustaqim ceklokkeun mustaqim atuh kula malain nabi yeuh ka ya jengkel cek kula teh belet amat dia mah eta pamajikan dikitukeun lain tambah bener kalah ngomong kieu nutupkeun Quran nya nama pinter yo langsung asup kamar cekrek ngunci maneh atuh sampai subuh di luar sorangan deh itu senjata makan tuh sedangkeun eta ka horeng mah pamajikan malah mun geus kundung angel kana cagur karena ieu mah ahli sejarah ya kejadian 7 tahun yang lalu masih diingat lamun pasea beak dibudal-budalkeun bener teh teh makana geus ulah sok pasea ngalawan ieu mah menang geus urang mangeleh bae ka ieu mah salah nih mah mainna mah nabrak mawa motor nabrak tembok disalahkeun ka atuh kumaha urangnya geus urang mah geus mending kan mundur teratur moal menang mesin teu bae rek nyap los nyarekanan los lamun aya salaki carekanan bae ditahan bae cicing bae engke eta salakina bakal gampang ka surgana amin karena siksaanana geus beak di dunia eta terus eta kemungkinan tina gara-gara tina barang nu didahar kurang jadi dina usaha kudu iman ulah asal duit ulah asal dahareun siap Bu anu saterusna DUIT na kudu takwa di rumah tangga ulah sampai ninggalkeun salat ilah kudu takwa pula sabenerna mah keur ngomongkeun hijrah urang teh kudu pindah tina can daek salat kudu daek pirakurek itu bae naudzubillahi min geus berarti lamun urusan dunia neuleuna ka handap lamun urusan agama neuleuna ka luhur nu boga mobil kudu neuleuh ka nu boga motor nu boga motor kudu neuleuh ka nu boga sapeda nu boga sapeda kudu nempona ka nu leumpang suku nu leumpang suku kudu nempona ka jalema nu teu bisa leumpang nu teu bisa leumpang kudu nempo ka jalema nu paeh tadi aman urusan bener teu Bu
tingkatan rezeki yang paling bawah loba duit. Anu kadua tingkatan rezeki nu kadua rezeki anu luhur naon al afiatu huwa a'la darajati rizki awak cager awak sehat eta tingkatan rezeki nu paling luhur. Mudah-mudahan urang kabehan sing calalagur amin. Ari awak cager mah najan dahar jeung jengkol kolot ieu pan ngadorok-dok darok-dok nyabunya. Awak cager mah najan dahar jeung anak awi ge ngeunah nyabunya. Naon anak awi? Eta iwung pan disoelkeun kana sambal tarasi pake jeruk limau laukna peda beureum. Sanguna pare anyar mantap eta mitoha lewat ge teu katempola. Cerita orang kota nyabak ka kampung di beredahar jeung kulub iwung ngalemet mirasananya ini apa bu enak amat ini mah bambu muda pak bambu segede enaknya apalagi yang tua ya araje kunaon kulub kuliah kadinya nu penting mah awak cager mudah-mudahan orang kabehan cagerna urang dibawa kana ibad karena makna syukur nu sabenerna lain ngan saukur ngucapkeun alhamdulillah tapi gunakeun nikmat pamere Allah digunakeun kana jalan anu bernilai ibad kudu daek ngaji bu kudu daek ngaji iman nu ngajakan ngaji manggeus gagaoran bae di majlis ibu-ibu sekalian hari ini sarua dong di kamar ayahnya janganlah kita lewat lah sebab itu eta nu teu beukeun ngaji manembal ka di mana jojong bae teh sarnati aing mah moal ngaji nya kencang rek nyeusehan kokolor kita sama salah kita turut ngompol 3 kali amat ngompol lah kudu hijrah kudu iser-iser tambahan awak cager gunakeun kana jalan ibad tingkatan rezeki nu katilu anu abdol solahul abna huwa abdolu darajati rizki boga anak-anak soleh eta rezeki nu paling utama alhamdulillah ti istri herang mata lamun boga anak soleh bener teh bah adem kana hate anak kurang martilok di teangan polisi gara-gara narkoba anak kurang martilok diomongkeun jelema gara-gara ngaguik-guik motor bener kan teu anak kurang martilok diomongkeun ku batur jaan ieu pager salat wanci ngaji dititah ka kebon dititah ka sawah tapi eta anak nu kitu mah rasa anak baheula teh anak kiwari mah di lemur abdi mah diserut eta pamuda dititah ka sawah hararese ka harua cek mana teh cengtu bantuan tua basi yang ngunjal gabah di sawah nembalna bari nyekel gitar marera hese ulah tanitah nu pamuda nitah nu anak SD behese ceng abah belikeun rokok ai leungeun nyekelan setan gepeng bae bener kan tuh kuari mah eta kana HP Allah orok pak orok pan baheula mah eta orok lamun ceurik bae indung bapana kerja sama bapana turun ka pipi rimah ngorotan biliknya haung cek mana cicing ulah cicing mau anak rek cicing bae diganti ku bapana sampai jadi anjing bapana jaku anak hayang cicing baheula mah cicing ayeuna mah gampang lamun anak terek cicing teu cukup teu kudu turun ka pipi mah jauh jauh kuari masa telkeun we HP disetel YouTube-na ada 5 bebek baranang wek aduh jago bener gak bu berarti secara tidak sadar masih bayi sudah terkontaminasi ku HP
atuh komo tuh pamuda pamudi si Ida si Yuli si Sintia tah eta lamun HP internetan paketan atuh doang kotok kudalan tuklah hirup henteu paeh henteu bener teman dengetkeun Ida Yuli Desi baheula maja urang manya keur kolot baheula keur urang keur budak leutik baheula nyamanya listrik dirajab can aya bener teh mah HP eueuh nu kakarak aya HP di anu HP na sagede gemblong teh anu dipake nipuk anjing ge paeh teh eta nu boga HP paling ge saudagar kebo eta baheula macan aya HP listrik can aya tapi baheula urang tilok galau nyamanya senang bae nu aya baheula mah hayang senang teh gampang loba permainan gobag sodor gatrik bebentengan terus lamun puting susumputan bener tak Pak? Ayo dirajab susumputan hebatnya eta baheula susumputan ya susumputan eta baheula hebatna susumputan jeung parawan ge aman teu lecet-lecet acan kan tapi jajal kiwari susumputan jeung parawan atuh rengsek di kolektor daknya gila hebatna zaman baheula hayang senang teh gampang isuk-isuk naik kana tangkal kayu bari lalaguan teh jot-jotan ngaranna 13-an babahnya diserut mah ngaranna jot-jotan bah 13-an jot-jotan 13-an jot-jotan pan bari ngalagu teh jot-jotan dina tangkal jambu mede oyot datang di hua pantai embe keren baheula mah itu juga senang karena hatinya banyak ini wajah-wajah jadul ya bosan jot-jotan lumpat ke tengah sawah aya kapal lewat ngalagu di be kapal minta duit 1.500 aya ka dieu dia berarti tapi sampai kiwari eta kapal can pernah mere kan ieu kulang aja ngomong kieu supaya kadengeun ku anak-anak urang tah baheula manajan can aya HP geja buktina senang bae bener teh Bu bahkan kula sok sering ngomong kieu di mamana baheula mah alamna poek tapi hatena caang ayeuna mah alamna caang tapi hatena poek baheula mah hayang bisa ngajikan ngalalu nyabrang galang sawah nyabrang kebon pamudang mawa obor baralak di tukang parawan ngelek Quran di hareup ngalalu ngaji nage kana lampu totok minyak tanah asal beres ngaji liang irung hararidung tuh ini dong pernah pengalaman baheula eta pan baheula macan aya sapeker can aya lampu patroma hese lampu totok atuh diaina ge jangeus solot ngaheos cek kiai mamagahanana waktu ana waktu lana warhamna kadengena ku teteh maapu mana gambir mana tapi pengamalana nu luar biasa kolot baheula mah salah denge jadi puasaan cek kiai teh turutan jamaah ya patah ya wadud ya patah ya wadud baca saputing 1000 kali puasaan 7 poe puasa orang manu dibaca nama salah denge kiai mamagana ya patah ya wadud kunya nama orang salah ya kapak ya wadung ya kapak ya wadung ya kapak ya wadung tapi kabejana eta jalema nu muasaan ya kapak ya wadung bisa lumpang dina luhur cai anjing cingil terus oke nu sederhana baheula kula pernah nanya kambo kolot ceng ajarkeun yeuh kumbok di pagahan jampe nyeri beuteung sugan tamake ayat Quran lain Pak horeng mah kieu turutan ceng leungeun tempelkeun kana beuteung bismillahirrahmanirrahim bedug leutik bedug gede ditabuh di jalan gede dug cagur percaya apa henteu ieu padahal doang nulalagaan bedug leutik bedug gede ditabuh di jalan gede dug cagur tapi urang kiwari Fatihah pase tapi terek manjur bae bener teh Bu bener apa bener
Naon sababna horeng mah kieu asal nama kolot baheula mah loba tapakna. Prinsip kolot baheula lamun hayang boga peurah kudu daek peurih. Ilmu satangtung pangarti satinggi langit teu daek peurih moal boga peurah. Berarti baheula mah alamna poek tapi hatena caang. Ari kiwari mah alamna caang hatena poek. Saking poekna ngadenge pangajian eta aya nu alergi sagala kan. Ngomongna ge pangrasain eta ustad pangajian belenak ngomongkeun eta bae. Nu diomong salat, siksa kubur, malaikat, munkar nakir, belang pernah pae desa eta. Atuh ustad pernah pae bongkong kan. Ulah hewa kaus, ulah hewa kakia. Ya kula boga cerita baheula kita jin baheula kula keur leutik nya pernah leutik teh sanajan kiwari masih saya ngomong ini kan boneka cantik dari India nu cara mah leutik panggungna lega ya. Baheula kula keur leutik keur zaman mas santren ieu dongeng tapi pikiran hayang jasa naik kareta bah. Tapi baheula kan karetanan can KRL yang ayeuna. Kudu meuli karcis. Duit teu boga kula keur mas santren ceuk babaturan aya mang naik kareta nu teu kudu bayar gratis. Atuh paengan gratis. Horeng mah naik karetana di gerbong paling belakang. Paengan atuh murah gratis begitu asup horeng campur jeung embe. Campur jeung ayam, campur jeung sayuran, teu nyaman, ambulan tangi bau karena cicing di gerbong paling belakang. Tapi setelah kiwari kula jadi cek batur mah ustad, cek batur mah bah lain ustad ya mah karak bau-bau ustad nya. Kapikiran ku kula kiwari teu nanaon cicing di gerbong paling belakang. Nu penting gerbong belakangna nyangkol jeung gerbong-gerbong selanjutnya. Ketika gerbong yang depan jalan, yang belakang pun ikut jalan. Ketika gerbong yang paling depan selamat sampai tujuan, yang belakang pun selamat sampai tujuan. Paham tante ieu? Urang berarti kudu nyangkol. Nyangkol kasa, nyangkol ka kiai, nyangkol tante. Lah boro-boro nyangkol kudu nu aya hewa bae. Ka kiai aya banu hewa, kiai susah diledek. Kiai sugih dianggap sombong hubu dunia. Eta bae ge kiai loba anakna, aya bae tanu ngomong. Dulu Ustad Maria loba anakna eta meureun teu make calana. Cek saha bae. Sok macam-macam bae. Ulah hewa ka kiai nya bunya. Jeung kabelah dieuna ulah hewa ka calon kiai saha santri. Pan santri eta sabenerna mah bahasa Inggris mang aya santri di dieu. Pan santri eta terdiri dari dua kata san jeung tri. San tulisanana sun dibaca san. Karena Inggris mah bahasa munafik one dibaca wan. Uncele dibaca angkel, ogele dibaca. Saya tanya mana? Ustad nyawana mah atuh kudu nyaho lah. Open buka door pintu. Buka pintu open the door. Hese dibuka atuh ke door lah. Budak haji lamun ngaji teu bari cungat-cungit sok balalik pugu. Gitu mah. Sok bersatu. Hiji jajan kamana teh kigi tapi balikna deui ja tu kudu nyaho teh kana bahasa Inggris ge nyaho-nyaho kana open teh bisi teh nyaho kana open ke ka Jakarta asup ka Lawang Ramayana Giant aya bacaan open keke dah kulawak asup tah di lembur mah ieu open paranti manggang kue mun urang asup urusanana tutung ya ke nungguan batur teh heulaanan ngajen tuh di luar nungguan batur aya urang bule asup lus leukeun menang 5 menit negro keluar tuh lincik aya tutung ya gara-gara teu nyaho kana bahasa
ulangi santri sana sun dibaca san hartina matahari trina tilu berarti santri eta matahari nomor tilu nomor 2 nasaha kiai nomor hiji nasaha junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad moal aya kiai lamun santri bener teman Benar. karena teuing seng semangat ngajina hiji baheula ge sarua ya santri ya dipandang sebelah mata ieu pernah dianggap jelema teu jelas ka haji baheula bulan nikah tahun 2004 sapodo teu nanya gelah pamajikan kula teh awewe alhamdulillah Atuh karup. awewe sabar maksudnya eta begitu nikah masyarakat makan hayang bae ngomong kawin jeung santri terjelas di goblok teh budaknya aing dianggap terjelas mah bener orang mah mitoha ge menang genep bulan maka pangaruhan eta mitoha nu lalaki mantekan pacul bae nah handapun jandela belentrang nu paling sadis mitoha nu bikang ngebahan kotok deh kotok coba dia nyampal kaleuweung ka sawah ulah di dapur bae manyarek serek mulai dia ngarikup pae kaile cikaini sabar Kege bakal jelas pada waktunya. Jaki wari mah jelas santai ya. Jelas. Ulah gagabah ngomongnya. Ulah ngomong ulah daek ka lauk teri sisitan, ulah daek ka budak santri wuduitan pan gagabah ta ngomong. Ulah ngomong-ngomong wuduitan. Ayo buktikeun. Ustad mah santri ya. Satengah genep geus aya nu neangkeun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon teh, Ustad? Anak kula rek sundatan wayahna ka ditu pimpin marhaba ngadoa tuh pan geus kabayangkeun mang berkat sabese rokok sabungkus amplop 100.000 satengah genep geus meunang 100.000 rek nanya kula pabrik nu mana anu geus ngagaji karyawan setengah genep moal aya hidup santri hidup jam 9 aya pengumuman innalillahi pan proyek namanya sedangkan pan ustad masuk ngimaman ke haji di ditu mah tadi pamarayan ngimaman teh kiwari geus naik 250.000 di ditu mah di dieu naik can sih cannya terus salat hadiah 100.000 pan lumayan tuh geus 350.000 tas dohor aya nu ngariung nyalametan sepeda listrik 50.000 sapoe 500.000 ulang ngomong-ngomong santri nu duitan sapoe 500.000 kitu ge mun aya nu ngondang doakeun santri-santri sing bararokah ilmu amin ya robbal ya ibu cicing bapak cicing kula rek dongeng ka santri supaya kaharti baheula aya kiai boga alumni tilu urang ngaranan bela Hasan Husin Husen dongeng santri ya dongeng santri sabar ya Cek Kiai, ceng tanggal sekian poe anu datang ka imah Abah. Ngan Abah nitip wayahna mawa batu sagede helm. Hasan mah jelema nurut. Oke, mawa batu sagede helm. Giliran si Husin jeung naon teh kini tahan mawa batu ngabuburakan sagede helm dilah air masih cangkir bae. Nu paling geblek masih Husen. Cek Husen jing naon ngabuburakan lah mawa-mawa. Tuh pan ulah kitu cenah. Dengkeun lah. Datang ke pesantren ceng eta batu bawa ke kamar Abah cek Kiai. Di jampean ku Kiai eta batu berubah jadi emas. Nu bunga si Hasan segede helm emas. Cek Husin aing kaduhung teu moal segede helm. Nu paling kaduhung mah Husen aing waduh aing teu mawa. Makanya ulah sok macam-macam durut banyak. Setahun kemudian cek Kiai ceng alumnian deui reunian dikumpul di wayahna mawa batu deui sagede helm deui
Hasan menurut ka guru tengurangan tengelebihan sagede lembay manehna mah. Ari giliran Husin aing kamari kaduhung masa gede cangkir doang. Ieu mah aing masa gede ember lah tuman. Husain nu temawa aing kagol kori mah aing kaduhung tahun kamari temawa ieu marek masa gede tong aing mah. Atuh ugil-ugilan moal batu sabede tong ka pasantren. Kiai geura jampean cek Husain goblok tah. Orang malain. Oke, cek kiai teh ayo urang bawa ka kebon ya. Di Abah boga tanah 2000 meter rek diwariskeun ka Dararia tapi salah satu bae cek Abah kieu syaratna saha nu pangjauhan malangkeun batu mah eta nu bakal ngawariskeun tanah Abah nu sagede helm deui bae. Woi paham tante yo? Lamun ditah kiai kitu kudu bae ulah sok urangan ulah sok ngalebihan paham tante yo? Ilmu satangtung pangarti satinggi langit menurut ka kiai moal manfaat moal barokah naudzubillah min terus tindak terakhir rezeki nu paling utama tingali dina Qatrul Goes ibu bisa muka kitab bu bisa kamana dina kitab Qatrul Goes aya kutipan Ki hampura kiai lamun salahnya inna min a'zami rizki atau fi kulli ta'at pang gede-gedean rezeki awak daek di bawah taat awak daek di bawah ibadah. Kasimpulanana melalui peringatan 1 Muharram tahun baru Islam kurang kudu hijrah tina salah kana bener tina can daek salat pindah kana daek salat tina can daek ngaji pindah kana daek ngaji amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ieu omongan aya hikmah jeung manfaatna khusus kanggo abdi anu nyariosna umumna kangge sadayana anu ngupingkeunana sakitu nu kapihatur billahi taufik wal hidayah. Ka ibu ulah ka cibur ya amanat cieu geus minang barakatna hayang geura pamit bae. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin fi Palestin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghairi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.